Prosesi kira pengantin disiarkan langsung di gedung kebanggaan kita Aulia Horror Center Kota Tasikmalaya bersama Sakinah Wedding Organizer dan Sanggar Pang Hegar. Sun sampun sadoka suhun sampurasun kanorawuh sejak amit kanolinggi sejamintonkeun karesmin pas bang bagia kuparigalna kanca di Sanggar Panghegar Kota Tasik Malaya. Gusti Nu Maha Suci Nu Merebang sadaya alam ka makhluk sakumna bae ada widi ka pangeran mapak nu geus rerendeng mugia tejanten bendu gandrung palias sanetnya campak punggawa gera lumungsu Satria andalan bangsa banteng bebenteng negara Satria anu utama bangsa di gagah kencana lawang semuka cahada perwira bagianana Satria anu sajati nu mugia tahan uji bela pati kanagara tekan pati warirati wayang ngantung berlambang na hidup urang wayang usi ku dalamna jalma hidup ku Gustina kuku pengku jeung mati dawis ka umat Gusti rek pageuh akarna ajeg tangkalna arandakah dahana lembok dauna hibar kembangna ngebet buahna
nangtung nakalungan lempang nakaragaman jatnika 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 romangkap nepi kapati dia layak ditincak dilir pabrik alias kehudang deui saredeg saigel sabobot sapihanean kacai jadi salawi kadarat jadi salebah sali simbah ku kadeudeung silih cemplang kuganya jatnika romangkap nepi kapati. Ayana raja jeung ratu orang geus ngaredeng euy ada ari siwawalek are geus ngisinkeun kawa apunten anu kasuhun banteu digoongkeun apunten anu kasuhun hampur anu dipimaksad wa ngareng kenek dipayun lain ujub riata kabur ieu teh saking gumira saking reus rehna incu wa bismillah rek rumah tangga kareus wa kabingah wa ieu teh kami kakarak ingat kasih amu pun bojo si Yayang si Bebem si Cinta setia sampai mati kok kami teh dikantunkeun tadi nama sieun kaberangan baruk palang siang sasam ka mana karep maklum nini-nini ti kampung hayang nyaksian incuna cenah di kota palang siang moal kitu ke nongton di palih dia nyungsep sanes nu ieu nu ieu mah geulis masih keneh parawan mamajeunna mah kecerot nu ieu mah parawan keneh ka mana moal kitu di palih dia nongton sanes nu ieu anu ieu mah bahenol nerekom geus pisan jiga bintang film jiga Syahrini ka mana ari si amu aja Abah, hello Abah. tak geuning tah hariwang aya nama nini ditinggalkeun oge geus zaman modern geus make Android geus make smartphone aya nama Ari Nini di mana? Sudah di belokan depan Ari Abah di mana? Kakarak di belokan depan wayuh ya raja jeung ratu geus rendengan. Sok di belokan ka belah kenca. Lantas ka belah katuhu. Lantas lurus ye. Sambalado terasa pedas. Terasa pedas. Lagu naon syata teh Nini? Mulut bergerak. Linda bergerak. Itu kalakur nyong di dapur. Eta nyanak naon ulu itu weh ngisin ke ayana ayah ngisin aduh ayo ampun ayo boten ini teh aya naon atuh menira rame lain aya naon sia teh Nini
sidik urang teh boga kabunga. Betul. Icu urang bismillah rek rumah Leres. tangga. Urang bungahkeun ku urang, urang hibur ku urang, urang doakeun ku urang. Nini, ulang isinkeun makaning para tatamu itu narongton sadayana para Bina, seniman. Abah, bina. Sok ulang isinkeun dilatih heula ku uwa sok. Hiji, Hiji, dua, dua, tilu. yo ngegelasi. Ari geus kieu. Anjir. Si Abah kalah najong bujur. Yang mana atuh Abah yang mana? Yang sia teh ku kami geura. Anu Siap. nyuna sia teh. Satu Amu kali sok lagi. sekali deui sok. Hiji. Hiji, Dua. dua, Tilu. Mas, apa ora iki? Apa kurang? Allah yo, lagu gaul. Ay, kalah najong bujur sia-sia Abah. Lain, eta senal nepi ka Terus ngapung tujuh, moga salah kita hidungnya peong. Yang mana atuh Abah yang mana? Siap. Aduh ampun sia teh wawalak. Bari ngawih Abah sia. Nini. Kumaha? Geura sok bari ngawih, bari nyanyi, bari joget ngehibur balarea. Yo. Lengser mama, lengser. Tah ieu kakarap nyuna. Lupisan, lupajang. Walah, si Abah. Raun jangan ngerungkul. Kapan orang ketemu. Ayeuna. Kapan orang Halo itu hayang jeung budak ngorang. Bu. Ayeuna ngisinkeun aduh kana kitu nama mereunkeun bae. Kaul jang incuna. Hatur nuhun anu parantos kieu. Diganong ayeuna aduh ampun dan anu kasuhun tarejana geus sama geus ngampara lalang saged singlarkeun Balumbang Timur Jalan ke Desa Sapuan tutut Gunung Keong Rema Raden Ratu Menak Anaki bae linggih bae lenggah bae calik dina kursi gading gilang kencana haturan rapes. haturan lu jeung sumpi, haturan bagean juga bagean pasti Kaprok jang icu nu rame. istri pamegat jatuh rami baheula mah neleng-nelengku ayeuna jalung jangkung haturan wilujeng sumping haturan wilujeng tepang kasadayana haturan wilujeng lenggah haturan wilujeng lenggah kasadayana bagian lenggah haturan wilujeng sumping haturan wilujeng tepang wilujeng Oke, baik hadirin seperti mari kita saksikan bersama tarian persembahan di mana tarian ini kami sajikan spesial buat raja dan ratu kita yang hari ini tentunya bersama keluarga. Di mana tarian ini adalah merupakan satu perlambang kesatuan dalam berumah tangga. Sarendek saigala sabobat sapihanean. Tarian persembahan dari Sanggar Panghegar Kota Tasikmalaya, Wilujeng Nyakseni.
gesan sampereun tunda dihanjuang hiang gesan alaun paranti cokot kawaru diturban kumandepun cupu manik astagina lalaki sejati lananang jagat mal ukut kaliduan mal gedang keanginan mal iger kalider cicing dina pamadeganana saredeg saigal sababat sapihanean kacai jadi salawi kadarat jadi salapa mancuh ning saestu dan berikan tepuk tangan untuk Sanggar Panghegar dan Syakina Wedding Organize. Iya. Bapak Ibu hadirin sabati, terutama keluarga besar kedua mempelai, rupanya tidaklah berlebihan kami untuk ikut diabadikan di foto bersama kedua mempelai dan keluarga, di mana itu merupakan salah satu kehormatan, momen terindah bagi kami, dan ini ada merupakan momen spesial yang mungkin kami tidak bisa melupakannya, apalagi ikut serta untuk diabadikan, di mana grup ini adalah merupakan grup terbaik yang ada di Jawa Barat, juga merupakan grup terbaik yang ada di Priangan Timur, yakni Sanggar Panghegar Kota Tasikmalaya, merupakan juara ke-1 Saperiangan Timur lomba upacara adat Mapak Panganten bersama Panghegar. Terima kasih sekali lagi kepada Sanggar Panghegar bersama Syakina Wedding Organizer. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, dan kembali lagi berikan tepuk tangan untuk Sanggar Panghegar dan Syakina Wedding Organizer. Tepuk tangan Panghegar. Terima kasih kepada Sanggar Panghegar. Atur nuhun ka pangarsa Bapak Ade Saifuddin pimpinan ti Sanggar Panghegar Kota Tasikmalaya anu parantos.